Wih, arek kamana? Ini rapi gitu. Arek apa lah tuh ayang lela? Mana yang kan bawa kabogo ayang lela? Bobogohan. Kira boga naik teh. Kamari atuan. Aduh, aing kudaek wae si Lela kalajek aing banget sakitu kos buah cangkudo buruk ogi. Banget siata jika bujur katel. Heunggeus an. Aing arek kapel heula nya. Engke maneh ngaritnya. Aduh. Nah aing anu jadi ditah ngaritnya. Nyanggeus lah geus ka ditu. Heunggeus an. Mi HP ta bibir sia nya bisa digemrong sirup. Dadah aa. Disumpahkeun ku aing sia sing putus ya. Tarik pada ngarit mending aing nangan si Silpa lah. Aing yang boga kabogo, yang awewe yuk. Nehan ka mana atuh Sep? Pira ku nehan ka tempat sampah? Ah tuh Sep, bobogohana jeung hayang dipeunang ku sia geulis geura. Bener Sep, hayang mah tanah make celana. Saria dicekekan sia. Yang aing naon dita bobogohan jeung hayang. Atuh kumaha di Sep, awewe nu daekeun. Tapi Sep, eleh ku si Aan mah, naon sih kalebihanna si Aan? Si Silpa daekeun di deketan. Aya gak kelewihana, kali atuh bibirna mending amai gitu. Jika nama make pelet si Aan mah. Beli pelet. Geus ayo urang tayangan si Silpa. Ayo. Jang dia gerak. Naon teh ngaganggu wae leungai duitan. Buru Jang, aya duitan ieu mah. Bener teh. Buru ka dieu. Naon tuh teh? Antar ka Imah si Lela ieu kuliahna. Naon teh goceng mage mah kena kopi. Jakeun atuh ari mung mah. Heuh teh hayu lah. Lumayan goceng ge. Hayu. Aduh aing kalau ka papangi jeung jelema nu kieu deui apa jelema selain si Aan. Ya kan sia. Milik gede sia panggil jeung aing mah. Amit-amit aing mending papangi jeung jurik daripada jeung sia mah. Ganeng sia lah. Emang siapa boga jeung lancek aing? Heeh kunaon kitu. Kades ya, lancek aing mah tongona loba hapuran. Bari lamun sare sok ngacai di. Modal sok tara obeh di. Ih jorok nu bener stean. Kamari ge biwir urang arek disiksik, rek dihakan. Ih jadi sieun aing. Buru geura putuskeun bisi awak sia beak dihakan. Geus urang arek kulin heula. Beresnya tapi ka dieu. Naon tapi ka dieu? Kuliah aja ti Bang Goceng, kuliah 20 mah tapi ka imahna. Aduh dasar budak mana geus nyaho duit. Geus ka ditu. Widih, arek ka mana sia bot? Meni keren rapi gitu. Nya arek apa lah? Apel. Apel ka sabot. Atuh ka ayang lela lah. Kan emang bobogohan aing jeung ayang lela. Bobogohan. Anu bener sih obot, ulah sok ngimpi. Atuh Asep. Ih, ari si Lela sok tara tetempuan yang analaki teh. Heran aing. Sep kudu aek wae si Lela. Garaneng sadia lah. Emang aing kunaon kitu? Pan aing mah ganteng. Ganteng naon abot? Licin lah tah beungeut supaya rapi. Karena ganteng geura. Assalamualaikum lah. Aduh si Silpa namun si Silpa ngajakan ulin palaur we papangin si Obot. Sieun nu diomongkeun ku si Aan tadi. Lah. Arek api-api geuring we. Waalaikumsalam dia diupa. Lah hayu ulin urang mah baso. Aduh hampura Pak, urang mah keur muriang maneh we sorangan atawa jeung si Aan. Islah si Aan mah huapna gede, tempat tuh bibirna asup mangkok hiji. Heuh kembae Pak, bere ka si Aan cenah diuapkeun. Urang mah moal bisa soalna keur muriang. Atuh geura cager maneh. Sep, jika si Silpa tuh. Bener gak? Di tayangan kapanggil di dieu dasar jodok. Jodok meureun sia mah Sep. Ganeng sia bodogol cau ngadukungna. Sep hampura, geus we hayu urang teangkeun. Hayu. Ayang beb, arek ka mana? Tong sok lelempangan sorangan. Bisi si pama bisi terluka. Diaraan aja yang terluka. Ah, bisa wae Allah. Sep, Ela, kenal itu. Aduh, aing mun menang panggil jeung si Doer eta si Silpa. Ganggu aing wae. Bener Sep, hayu urang ngintip. Ayo. Cek aing ge naon Sep, jero sia mah eueuh ti teuleum di laut. Ganeng sia bodogol cau, di kulub sia. Sep hampura lah. Geus
tong ributan wae mendingan intip. Beres, hayu pak orang lempangan. Hayu. Hayu ek diganong mah. Moal ah, kos budak letik teuing diganong, masih bisa lempang keneh. Besi silpa capek, kenae silpa capek mah biaraan yang nanggung. Ah, ngagombal wae amah, geus hayu. Assalamualaikum. Dayang Lela. Aduh si Obot datang nih. Sieun dihakan we aing moal ditemalan ah. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum lah. Kamananya keluar. Ah, mending tungguan we di dia. Duh, aing mah diuk di didinya. Kela pak, yuk kela dia. Hayu ah. Kela pak, bisi kotor tempatnya orang bersihan lah. Tah, gas gerak diuk. Tenang pak, kemah mau diuk di dia. Juk di mana atuh ah? Usaha di dia geunaheun tiis tempatna. Atuh nyage diuk di pelaminan, ejengaan. Atuh nyage diuk di pelaminan, ejengaan. Ah bisa wae amah. Biasa tong ngagombalan wae bisi urang pingsan. Ayo dak lah ini kayak nemposian mah. Ari jari silpa aya baraha? Aya 5 lah. Ahmanya Arian maya 4. Coba itu. 1, 2, 3, 4, 5 tuh 5. Arian mau 4. Coba 1, 2, 3, 4. Gila, kamana si Ayang Lela teh keluar-luar. Ah, mending ini we. Anas aing sedang dan rapi. Eueuh si Lelana. Woi a, nah apa terbalik di? Eueuh si Lelana teh keluar-luar. Lebok dah gus ya.